maka hate tugasna dua. Aya jalma nu bersih hatena, aya jelema nu kotor hatena. Jelema nu kotor hate hampura moal kacician ku ilmu, da jelema nu kotor hate mah dirina asa boga, padahal nu ngaran hirup teu ngaboga-boga. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek oge didaekeun. Maka ibu daek pangaosan keur nanahaon daek pangajian, lamun hayang menang gelar ukur disebut ahli ngaos. Maka hakikatna pangaosan alus, hatena kudu alus, maka bubar pengajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pengajian hampura tatangga nu gigireun ge bakal diomongkeun. Mana apal teu nu gigireun urang naha ku bau kelekna. Kotor hate. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor hampura geus maca Quran ge teu saeutik asa aing pangqur'ana. Salat alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hatena kotor bubar salat ge melak cangkeng asa aing pang surgana. Bener. Sumberna adalah hate. Jelema salah asa bener, jelema bener asa aing pang benerna, duana ge saralah. Cicing. Jelema salah ngarasa bener, jelema bener asa aing pang benerna, duana ge saralah. Jelema nu kosong hatena bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician. Ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa, atuh mah jeung nita urang lain ku bebengok sia. Kudu ngarasa kosong hirup mah Pak. Nah bet kitu sabab nu nyician ilmu mah lain urang, saha atuh Allah Ta'ala bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Manusia mah teu boga naon-naon, sakadang Allah we nu keur ngajadikeun. Jadina gerhana ibarat wayang nu keur diigelkeun. Bener? Biasa we mata kampurannya calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Da kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak ibu ka kuring biasa-biasa we. Teu kudu datang na gerhana keprok, da lain ngadu japati. Biasa. Ilmu teh dina hate, dina ucapan, na perbuatan. Maka lamun ibu hayang apal lalajo jalma nu boga ilmu, tong lalajo omonganana tapi tempo mah perbuatanana. Tah urang ayeuna teh hampir mirip jeung beo. Beo bisa nyebutkan Allahu Akbar, urang ge bisa. Beo bisa nyebut subhanallah, urang ge bisa. Beo bisa nyebut bismillah, urang ge bisa. Ngan mana atuh gawe tina bismillah teh mana? Jawabanana innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung awak urang. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Nu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah, nu kitu bareng jeung Allah lain, nu kitu mah jeung nafsuna. Tak iya pengajian nah bareng jeung Allah teuing. Dalamun bareng jeung Allah mah bubar ti dieu boga kasalahan kasalaki bakal tobat harita keneh. Bak bubar ti dieu teh panggih jeung salaki aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian nangkep tobat. Teuing teu percaya. Nya konsep hate mah hese Pak. Matak ibu hayang geulis lahiriah babari tinggal meuli skincare. Kulit hidung meuli skincare, bodas, buka tiung anger kapanggih na punduk merenge. Geblus kana bab rumah tangga skincare ka bedag dengan sangu henteu, beungeut bersih, awak begung. Sabulan TBC maot eta melaan geulis nepi ka kikituan. Ieu ulah poho nu kudu digeulisan teh lain lahiriahna wungkul bareng jeung hatena wedak pake lipstik angge make upek bae ngan bareng jeung amis budi ulah wedak kanel bibir beureum euiteun haseum pamatuk. Well urusan hate naon atuh pagaweanana bismillah alhamdulillah Allahu akbar. Urang mah karek bisa sarua karek bisa maca. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, tapi naha hirup hayang dipuji wae ku batur.
boga kongkorong edeng-edeng jepret foto alhamdulillah itu 40 gram dari suami cek tatangga saha nu nanya sedih bener. Padahal harta bana gedong sigrong mobil mewah sarua nu ngaran hirup mah sarua gedong sigrong maut nama kanu nyerang kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah dianterkeun mah ku pasaran malahan jasa nu paling gede mah eueuh deui si miskin matak jadi jelema beunghar geura tulungan jelema miskin sabab nu miskin mah gede jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana tahlilan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna titah nyieun kuburan sorangan manusia lahir kadunya hirup di dunia tepung ke di akhirat butuh ku batur ngalahirkeun ditulungan ku bidan batur di bajuan menang batur di imahan ku batur menang urang barang dahar beasna ti batur maot di boehan ku batur di solatan ku batur dianter ku batur di tahlilan ku batur matak jelema nu sok goreng jeung batur antap hirupna cerah sorangan manusia ulah goreng jeung batur kitu kieu ge zon politikan manusia adalah makhluk sosial anu butuh ku batur bener matak ulah ngewa kanu salah ulah resep kanu bener nama kejeung kudu ngewa kanu salah batur nu salahna urang nu ngewakna sarua darorakana ieu ulah kajebak ku kasalahan batur batur boga dosa ku salahna urang ngomongkeunana batur boga dosa ku salah urang boga dosa ku gibah sarua dorakana mah aduh kakara ungeuk euy resep ai pangajian loba nu ungeuk teh ngarti bari hatena mah ngaku aing pisan nu teu jumaahan batur nah bapa nu ngomongna nu teu salat batur nah urang nu ngomongna anu boga kalakuan goreng batur nah urang nu gempeurna yeuh kalakuan batur moal napel ka awak urang anggur nu kudu dijaga mah yeuh awak urang bener matakna nu ngaran hirup teh kudu salawasna bareng jeung Gusti Allah Pak ieu teh dina raraga 17-an Indonesia pernah dijajah ku 5 negara Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Pangheubeulna Belanda nepi ka urang Padalarang Cipada nepi ka urang Cipada mah saking ku heubeul gaul jeung Belanda ka Belanda nyebutna ge uwa walana berarti ieu teh alona nah ada Belanda mah irungna ge galendei mah laleutik Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Belanda pangheubeulna 350 tahun, maka datang Jepang 3,5 tahun. Bahasa Jepang apal meureun ibu ge kaligata garobai hai 3,5 tahun. Deuk naon bangsa batur datang ka nagara urang nempo tanahna subur nempo pepelakan makmur jararadi akhirna kabita bangsa batur hayang menguasai negara urang eta mah nepi ka detik ayeuna ge terjadi bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas Freeport bangsa batur ngagali taneuh anu jero tembaga Bangka Belitung bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil timah Sulawesi bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil gas Garut bangsa urang ngagali taneuh anu deet Boled daek teu daek kekayaan alam nepi ka detik ayeuna anger dikuasai ku bangsa batur bener berarti urang teh kajajah keneh tambang timah milik batur tambang tembaga milik batur tambang perak milik batur anu urang Cipada hiji sakitu ge alhamdulillah naon ngaranna tarik tamang lamun dina 17 Agustus can merengkel kokod can eureun ku sakitu ge baelah alhamdulillah Portugis, Inggris, Belanda, Jepang datang ke bangsa urang ngajajah bangsa-bangsa urang akhirna ngayakeun perlawanan bangsa urang teu sudi kudu dijajah ku bangsa batur wanian bangsa urang mapa mana bukti perlawanan bangsa urang ka penjajah Banten
tahun 5 genep nepi ka genep 5 dipimpin ku Pangeran Tirtayasa ngalawan Belanda. Tasikmalaya parebuan santri dijengjrengkeun sarupa kieu didorodod ku kaum penjajah nepi ka ngocor darah di Walungan. Akhirna Ciamis robah ngaran baheula Galuh ayeuna jadi Ciamis. Kunaon Ciamis? Sabab Ci artina cai, Amis artina hanyir. Ternyata di ditu aya walungan anu hanyir ku darah-darah para pahlawan. Akhirna Galuh dirobah jadi Ciamis. Dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustofa. Nolol deui perlawanan Bandung dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api, maka pahlawana adalah Muhammad Toha. Sumedang maka lahirlah Bupati ku Anjeun nu ngalawan penjajah Pangeran Kolonel. Ribuan nyawa ngalayang di cadas Pangeran. Sejarah eta hampir leungit lantaran aya sejarah baru nyatana siana leungit dikokod ku orai. Iya nak gini. Pada apal kan. Padahal cadas Pangeran itu sejarah baheula mah Bupati Sumedang maot jeung ribuan nyawa dina melaan mung nagarana dijajah ku Belanda. Leungit sejarah eta siana leungit di dinya. Da bongan atuh ceuk nu sisi jalan ieu kuring siana digusur ku orai koneng ai sajam pelentung ti Cirebon. Ternyata lain ku orai koneng nu puguhna ku baju koneng. Ngalawan perlawanan Belanda. Loli Surabaya dikenal dengan sebutan are-are Surabaya. Maka mati lebih mulia daripada hidup jadi pengkhianat. Itulah dikenal dengan sebutan are-are Surabaya nu dipimpin ku Bung Tomo. Cicing da ai Agustusan teh ngomong ke naon? Ngarah ari ingat ya, karena sejarah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan tentang sejarah. Kunaon kuring mah kejeng apal Bandung, apan urang Bandung mah palintar, urang Sunda mah nyieun lagu ngaranna Getih Suci. Getih suci nyiram bumi tu dua. Ayo ngomongkeun batur tarik. Da ieu mah tugas kahipnotis ku nyanyi buka dikit jos. Getih suci nyiram bumi tu dua. Tulang setra tulang lemah babak ti nyungkem pertiwi. Cikal bugang putra bangsa tu dua. Nyatana Toha pahlawan Bandung patriot. Tah gitu. Tugu diwangun ngajadi ciri tarate nu mangkak. Jadi ciri gugurna pahlawan Toha. Katempo ngapungkul teu apal. Berarti poe ayeuna 78 tahun Indonesia merdeka, urang geus poho karena sejarah Pak. Bandung teh. Da eta atuh apa laguna kitu? Ajojing, ayo ajojing. Otak jadi poho karena lalaguan daerah. Lo TNI jeung polisi bareng jeung rakyatna ngagedur ngaduruk semangat juang supaya mati lebih mulia daripada hirup jadi pengkhianat. Maka orang Jawa Barat nyieun lagu Karatagan Pahlawan. Awas lamun teu apal. Kudu semangat. Tihon cewang sumoreang tekadna pahlawan. Tuh dua. Tudua berjuang ke lemah cai lali rabi tur tegang pati taya basa menta pamulang tarima
tentara, polisi, warga, ustad di jerona kumpul diduru ku lagu eta gairah, nama gejeng gairah di dalamna ngarti aya makna perjuangan. Lamun lagu anu bieu boro-boro TNI urang ge hayang sare pan eta mah simbolna ge kieu atuh. Tihon sewang wang 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 sumoreang tekadna pahlawan bangsa tu dua maju mundur pantrang mulang mun maksud tacan laksana tu dua berjuang keur greget atuh da taya basa menta pamulang teh sok tukang hohoak teh sok buktikeun ayeuna. Di jerona aya kalimat lali rabi tegang pati. Naon lali? Poho rabi. Jang tos laki rabi, jang geus keluargaan, lali poho rabi keluarga. Tegang pati maut. Para pahlawan bangsa urang teh Pak, hayang Indonesia merdeka teh ditebus ku lautan darah, ditebus ku di bedel beteng, ditebus ku di penggal beheng, ditebus ku di tek suku, ditebus ku di tojos panon. Maka Indonesia bisa merdeka lain kado ti Jepang, lain hadiah ti Belanda, tapi ribuan nyawa ngalayang di bumi pertiwi ayeuna. Akhirna ayeuna Indonesia merdeka areusian sing aralus tong diadu antara urang jeung urang. Baheula urang ngalawan Belanda, baheula urang ngalawan Jepang. Nah ayeuna Islam jeung Islam pasea ngalawan saha ari si laing. Bener cing atuh pira beda usoli jeung teu usoli, pira beda kunut jeung teu kunut. Nu hiji subhana rabbiyal adim, nu hiji subhana rabbiyal adim wa hamdihi. Keun tangke bakal bijil nu katilu subhana rabbiyal adim da abdi mah teu make habibi hamdihi. Well hayo urang silih ajenan dina kahirupan. Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Bener kadar eta ustad barareda bae nu diudang, nu digamis, nu disorban silahkan gumantung karesepna lol kuring jika ojek online ngaku pek gumantung karesep eta mah baju ngaran baju mah Pak kumaha selera kumaha nu make baju kuring dipake ku kuring alus we baju kuring pake ku abah sok gaya nges nu kudu ku urang diomean mah tah eusi tina eta baju. Bener keheul atuh da lamun pengajian karena saragam teh eta pengajian babari bangkrut. Ibu-ibu teh atuh gampang-gampang ruan Senin warna bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rabu borom kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren ngaos teh jangar kana hulu karena baju Pak. Well matak saragamkeun mata eusihat. Bener lain baju ieu atuh kunaon atuh beda-beda wajar da ibu ge boga budak lantaran cicing di imah ngahiji beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun barosot anak incu. Coba aya yang saroma awewe jeung awewe hijikeun paling bijil anak kucing. Mata urang tong anti dengan perbedaan sabab Indonesia bisa merdeka lain karena umat Islam, lain karena Hindu, lain karena Buddha, lain karena Kristen, tapi Indonesia merdeka bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, warna kulit, ras, kedudukan, pangkat, jabatan kabeh dipurageun demi Indonesia merdeka. Matak desa ieu hayang maju jaga nilai persatuan dan kesatuan kakara maju ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Satuju ayo kitu mun hiji ka karel nu hiji ka kidul hirup kitu mah geus moal balik. Ditandaan merdeka kunaon maka merdeka ditandaan tanggal 8 jeung tanggal genep. Tanggal genep Agustus, tanggal 8 Agustus kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu. Akhirna Jepang baralik di Indonesia ka nagarana. Tanggal 6 jeung tanggal 8 kota Hiroshima dibom atom, Jepang ingkah. Maka tanggal 15 Agustus Presiden Soekarno dikepung ku para pemuda dibawa ka Rengas Dengklok Kabupaten Karawang.
Dek dikumaha ku para pemuda diteren, hei presiden, anjeun penanggung jawab negara, wayahna Indonesia Jepang geus eueuh, Belanda geus nyingkah, wayahna kudu merdeka dina tanggal 17 Agustus. Akhirna cek presiden, engke heula Jepang bisi aya. Mata pamikiran budak ngora jeung pamikiran kolot sok beda. Budak ngora mah gereges gedebung. Lamun nyebutkeun hayang kawin isuk bari jeung dibawa jeung awewena ai modal can gablek. Coba kolot mah mikir 7 kali, maneh teh deuk kawin gawe can boga narek diparaban ku naon. Kolot mah coba budak keun bae la haula we kumaha Allah, mata geus kawin teh kitu we kalaparan. Nah, da budak ngora aya mah teu ieu tah pola pikirna teu saperti kolot. Ai kolot mah berdasarkan pengalaman, ai budak ngora mah nu penting cinta. Bener. Karek ditanya sakieu ge, kamu udah makan belum? Kumaha cek bebengok awewena, ih kamu perhatian banget. Coba lamun bapak-bapak ka ibu ngomong gitu, geus dahar acan, kumaha cek ibu, beasna kirim. Jatuh ti tajong budak ngora, jatuh ti tajong kumaha cek pisalakieun, kamu sakit. Kumaha cek budak awewena, iya ke puskesmas ya, iya coba yang nu geus kolot jatuh ti tajong, kumaha cek salaki ibu, eta batu eta cokor neuleuh atuh. Jadi kolot mah berdasarkan pengalaman, Pak. Init-initan mau motor butut beberek-bekan mogok didorong kuduaan, lamun hujan nyebutna iin diaan. Coba geus kolot motor butut daek ibu ngadorong ngagajeleng harita keneh dijejak motorna ganti cek aing oge. Jadi pemikiran budak ngora jeung kolot itu pasti bakal beda. Kuring adalah budak ngora, saluhur-luhurna ilmu kuring, kekeh pengalaman mah aya di bapak-bapak. Matak bapak sebenarnya guru kuring, Pak Kades sebenarnya guru kuring, guru di bidang pemerintahan. Bapak guru di bidang kemasyarakatan, ibu-ibu ge guru di bidang kadaekna. Pangajian teh ibu mah breng bring pantes saeutik ustad teh hayang pangajian lamun ngomong beda jeung manehna. Well, kesal atuh da. Bener. Tanggal 16 Agustus dibawa ke Jakarta, tepatna ka bumi Laksamana Maida. Maka Fatmawati jajab cek Presiden Soekarno, wayahna pat gerajieun bendera lambang merah dan putih. Maka Indonesia orang Sunda baheula sok ngayakeun bubur berem, bubur tandana adalah merah dan putih. Bendera Parantosayogi akhirnya teks proklamasi diagendakeun tepatna tanggal 17 Agustus 1845 jam 10 disebut detik-detik proklamasi. Ngadeg Presiden Soekarno di dieu Muhammad Hatta tah ieu masyarakat anggap ieu presiden. Maka tanggal 17 pas jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Presiden nyangem proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Ceyah kabeh rakyat cek Islam Allahu Akbar, nyebut Allahu Akbar bari ceurik ceuli geus leungit hiji disapatkeun ku Belanda, panon geus ditojos hiji eueuh hiji, suku geus potong, beuteung geus dibedel, tapak pelor dina tak-tak. Kunaon Allahu Akbar bermakna sabab ikut berjuang, darahna adalah darah pahlawan. Ayeuna ti ditu takbir, ti dieu takbir, jelema jogol di jalan, takbir mana nu keur dibarelaan. Bener? Koheul atuh da. Loleuy cek urang Kristen, puji Tuhan Yesus. Sarua eta ge bari ceurik, nama kejeng ceurik. Panon geus dicokel, patuangan geus dibedel, sampean geus dipotongkeun ku cucungik penjajah, maka nyebutkeun puji Tuhan Yesus teh ceurik silih rangkul jeung umat Islam seolah-olah merdeka meunang kahayang salarea. Lol urang Buddha Om Santi Santi Om, lol urang dia abdi Santi Om. Ayo maneh Santi sok ngerakeun teuing. Maka jeung Om Santi Santi Om kurumuy si Santi riweuh.
Kunaon aya Islam, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha, kunaon aya Kristen. Indonesia teu mungkin merdeka hanya sebatas ku umat Islam. Indonesia mau merdeka lamun sebatas ku Kristen. Indonesia mau merdeka ku Hindu, Indonesia mau merdeka ku Buddha. Tapi Indonesia merdeka lantaran berkat persatuan dan kesatuan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda silahkan, tapi satu tujuan, Indonesia merdeka. Maka hayang maju iya bersatu gerasok lain silih gorengkeun kades eueuh ka ciregan cobaan ku bapak jadi kades 2 poe bengek mata urang mah geus we hirup mah dina takdir masing-masing heuh tukang son ge takdirna capek bayaranna mah gede kana ustad bener kan pangripu-ripuna ya acara tukang son tadi kuring mah datang ceramah hampura gede kene kuring tukang son amak henteu tah diajar bersih nah teh mah tukang son teu amakeun lamun amakeun ge ieu meureun di pareuman teu amakeun da lamun tukang son amak heueuh anjir cenah bener eta ustad ngomongna aing amak kasih ustad heg di pareuman tong di pareuman urang tuker tugasna sok tukang son ceramah abdi menerkeun mixer dua nana bakal hancur sound system ngabeledug ku abdi dicoo nu ceramah butut mustami komplain pakades wirang matak jelema tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancurang hiji datang we merdeka tanggal 17 Agustus maka diciptakan keadaan bangsa disebut nah upacara lahirlah polisi lahirlah TNI lahirlah pemerintah lahirlah ajengan opat ngewujud didinya kabeh polisi bagian hohoak kapan tugas nage polisi mah nyiapkan bendera mata polisi mah ngahoak kopano sangsaka merah putih orwo gerak tak ayeuna teh bejana mah ka puskesmas dagang gerongna bagian polisi bagian TNI maca undang-undang bagian TNI mah lempang wae TNI mah kudu diatur beledag geuning coba Bapak Ustad beledag mual bisa karakter beda polisi karakternya keras Bapak TNI karakternya keras manya aya polisi nembak penjahat tembak manya teuing gehel polisi mah kudu wawak kudu dawak kudu keras nyiapkeun bendera ayeuna TNI tugasna maca undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI Pak kabayang teh lamun dibaca ku lebe anu karakterna kudu lentong kudu bijaksana palebah maca undang-undang teh geudeun undang kurum we undang RT nepi ka leungit wibawa bangsa mah aya di polisi aya di TNI mata gamarna adalah maung tah polisi TNI teh lambangna maung maung teh hareupeun rakyat ai hareupeun pamajikan malah kadang-kadang jadi ucing sahebat-hebatna Bapak Kades sahebat-hebatna Bapak polisi maung hareupeun rakyat nyieun kasalahan kapanggih ku pamajikan hampura teh ge bapak-bapaknya ge jararago ge anger hareupeun pamajikan tina maung jadi ucing gering tah bener tuh Pak matak neng ya aya budak ABG lamun deuk neangan pi salakieun mending ka ustad mah bijaksana umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we matak begung awakna teh coba TNI teu meunang heureuy jeung TNI mah gera nyangu siap 86 kudu kitu mata rumah tangga TNI mah teu hohoak haben polisi gera nyango nya tata acan prit ditilang sakuai
Jadi meningkat polisi, meningkat TNI, meningkat ustad. Bijaksana ustad. Geragugah kayak asa kedapnya atuh. Coba TNI jeung polisi dahar oge 5 menit kudu beres. Make baju 2 menit kudu angeus. Nah, aduh lamun perang kokoyomodan geus kacau. TNI polisi beda jeung ustad. Tak atuh di mana ustad tugasna engke dina ngadoa. Matak cek ulang Sunda ulah pahiri ditampian ge engke geus bubar kakara ngadoa. Naon doana ulah dibabad kabeh da sa Indonesia teh pahlawan teh loba. Khususon Presiden Soekarno Al-Fatihah, khususon Muhammad Hatta Al-Fatihah, khususon Kiai Haji Agus Salim Al-Fatihah. Jutaan jelema 2 poe aduh kalah paeh Pak. Rakyat geus ka mana deui? Nu simpel we atuh doana, Allahumma gfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beres. Kahartos. Maka bijil tugas di mana hari merdeka? Tah merdeka teh cek undang-undang dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut usaha. Jadi setiap ayat takdir maka pahlawan nungusahakeun. Kahartos. Matak lamun bapak hayang jadi kades bisa jadi takdir Allah ngan bapak kudu ikhtiar deket jeung rakyat, wawuh ka rakyat, apal ka rakyat, nyaho pangabutuh rakyat, maka engke deuk jadi tinggal bebeja ka ulah bager dadakan. Hayang jadi kades bager dadakan, capek atau duit 100.000 bea sakilo minyak saparapat. Nah Ustad apa pansok nitipna diurang teangan nu bager ti baheula bener matak ieu aya lapangan sakieu badagna manfaatkeun Pak alhamdulillah keren teu abdi mah eueuh lapang kieu matak tadi ge teu upacara itu boga lapang tadi ge nempokeun batur we kieu ngalengo aya ning hancip nih pagujud geuning. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Berkat rahmat takdir didorong keinginan luhur disebut ikhtiar. Maka Allah nakdirkeun, pahlawan ngaikhtiarkeun. Bijil pendapat wah henteu merdeka Indonesia mah ku Allah lain ku pahlawan. Tong sok kitu. Lamun satiap perkara karena takdir eueuh usaha moal jadi-jadi. Sok bapak hayang masjid habene ngadoa, ya Allah paparin abdi masjid salemur kabeh ngadoa kitu 2 tahun teu jadi-jadi. Coba atuh DKM nu ngadoana, ya Allah paparin abdi masjid, RT nu neangan danana, warga anu merekna, tukang kayu nu neangan kaina, tukang temok anu nemokna. Ceuk DKM ya Allah abdi hayang masjid, warga nyamung, RT digawe, tukang bangunan jadi 1 tahun beres Pak. Jadi lain haban kudu sararea ngadoa. Bener ya kudu aya atuh ngaikhtiarkeun. Lamun bener segala rupa karena takdir hampura lehonong totong disusut jeung teh ibu eta umel nepi ka nongtot bae we da takdir keur naon gablek leungeun atuh. Kumaha ya pahlawan itu Belanda datang awios da takdir. Kumaha Jepang sumping wios da takdir aing mah hoream lawan bentuk tina ikhtiar kahartos. Maka bersyukurna kudu kaduaan Pak. Kasaha bersyukurna hiji ka Allah, kadua ka para pahlawan. Kumaha cara bersyukur ka Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Anterkeun manusia supaya daraek ibadah ka Gusti Allah. Baheula masjid peperieun dijaga Belanda tapi masjid pinuh. Tak ayeuna pertanyaanana aya masjid nu jaga ku Belanda naha kosong. Berarti poe ayeuna musuh nu sabenerna lain Jepang lain Belanda, musuh nu paling nyata awak bapak sorangan. Bener Pak?
Zaman Jepang, zaman Belanda, jelema teu meunang nembongkeun Quran, teu meunang nembongkeun hadis, maka kolot baheula pinter, syukuran digenti ku hamin, haram digenti ku pamali, saking ku hayang nembongkeun Islam, tapi teu bisa bendera hayang ditanclepkeun jigah kieu, tapi ingis ku bisi rempan ku boa Jepang aya pasti ngabedilna, disumputkeun dina suhunan, geuwat ditutupan ku kenteng, bener? Beres eta imah nangtung ditutupan geuwat ku abig, di luhurna aya bendera merah dan putih, darah kami adalah merah dan putih, imah ge dicirian ku bendera merah putih. Lamun aya nu imah 80 tahun geura bongkar ku bapak kuring yakin aya bendera dina suhunan. Beres nyeun imah tuluy diadegeun ngariung ngaranna hamin, disuguhkeun bubur beureum bubur bodas, kadua sasajen, katilu parawanten, kaopat duegan, kalima dicongcotan ku gula beureum. Kitu lalakon perjuangan baheula teh bro. Nah imah diadegeun ngadegna imah diibaratkeun ngadegna hiji nagara boga persyaratan hiji parawanten parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun, itulah parawan anu bareto nu ayeuna mah urang teu percaya. Parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh. Indonesia bisa ngadeg jadi negara urang, Indonesia bisa ngusir penjajah lantaran murni ini Indonesia, budaya Indonesia, kami Indonesia, wayahna hargaan kami sebagai Indonesia. Di mana kaki dipijak di situ langit dijungjung. Bapak init ke Arab entong make jeung Araban, bapak init ke Inggris tong make jeung Inggrisan, bapak init ka mana wae tembongkeun jati diri Indonesia nu sabenerna ulah kabawakeun ku sakaba-kaba. Bener. Ayeuna mah geus kabawakeun ku batur. Ngomong geus mungsuna. Lamun balik, awas jangan main sisi balong. Nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Akina sarua, cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Matak naon lamun saragam Sunda mundek Indonesia tembongkeun budaya urang nu sabenerna. Parawan teh murni Indonesia bisa merdeka lantaran murni inilah produk-produk Indo. Kahartos ya. Geuning aya kembang dina parawanten heuh seungit. Indonesia bisa merdeka lamun jelemana geus bisa silih seungitan, geus teu bisa diadu domba antara itu jeung ieu silih hargaan. Kakara disebut sasajen teh artina saajen teh silih ajenan. Lamun geus sarupa kitu maka bijil kalapa, maka dina pantona dina tihangna pare sageugeus, tiwu 2 leunyer, di tukangna make cau saturuy, maka dihanap aya duwegan sasirah. Congcotan ku gula beureum naon maknana mun pare sageugeus, lamun cau saturuy, lamun kalapa mah sasirah. Indonesia bisa merdeka lamun kabeh jelemana geus sasirah, sapamikiran sapamadegan. Lamun geus sapamikiran jeung sapamadegan maka nyongcotan ku gula beureum kareueut ku rakyat leutik, amis karasa ku rakyat anu dihanap, amis kareueut ku budak yatim. Kakara inilah makna merdeka. HD-nya kolot baheula HD-nya. Ceuk urang ge mah entong nyalahkeun ilmu kolot lamun urang teu kaharti. Bongkar mah ku kuring, oh kitu nya. Ayeuna 17-an Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 1945, gera eusian ku 17 rakaat, gera buka ayat Allah anu turun dina 17 Ramadan. Maka dina tanggal 16 sok diayakeun malam syukuran. Bener. Naon atuh tandana? Tujuan daripada merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi lamun aya mangkeluk manusia poe ayeuna geus munga hiji jeung antara urang jeung urang, nu kitu mah geus kajajah, lain ku Jepang, lain ku Belanda, dijajah ku hawa nafsu. Pedah beda partai,
pedah bade pemilih, beda pilihan, pabaeud-baeud nepi ka tiba heula nepi ka ayeuna, pedah si itu Prabowo, si ieu Anies Baswedan, si ieu Ganjar Pranowo, nu jadina saha wae ge anger urang mah ngejedog di dieu. Ayeuna Bapak Prabowo geus jadi, keun bae da geus jadi. Juk pendukung nang ngariung, telepon Pak ayeuna keneh. Pak Presiden, di sini ada Agustusan, tolong dong hadir. Jawabanana sorry ye. No bener nama Kades we. Pak Kades, aya Agustusan, kumaha cek Kades? Oke guys. Madak urang mah tong loba teuing mikiran nu di luhur, pikiran mah nu dihandap. Yatim loba keneh, miskin bantuaneun keneh, masjid kosong keneh, Quran eueuh keneh, eta we tugas urang. Matak politik nu alus mah politik rakyat leutik. Cing teh bu naha milih Prabowo, karunya 3 kali eleh wae. Cing dari ibu naha Anies Baswedan, hayang jiga Jakarta. Ari ibu di mana? Di Padalarang. Cing dari nu hiji hayang saha? Ganjar Pranowo. Naha dewasa. Jeung koloteun. Naon mah jeung dewasa koloteun? Eta buukna wisan kabeh. Politik rakyat leutik. Angger politik ke rakyat mah tong hareup teuing, tong tukang teuing. B aja biasa we. Satuju ulah pahiri-hiri tampian bagirang-girang pancuran. Bersatu, 2 berdaulat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk bener eta teh kitu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk bener. Lamun bener dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, berarti pejabat teh jujur bakal babarengan ejeng kenyataan jika ngadorong mobil mogok. Nu capek rakyat, nu ripu rakyat, nu pasea rakyat, nu gurger rakyat, geus jaradi maranehanana peuh ka rakyat. Ari keur hayang jadi loba panggih, geus jadi hese panggih, ari si eta pejabat tawa jurig jarian. Nepi ka hese dipanggihan teh. Well pokona mah. Matak nu hade mah Pak Kades di ieu tempat. Da ieu teh rakyat kabehanana. Da teu nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu. Sirian Pak Kades. Tak nu belah dieu tah nu henteu bisa nu tah. Tapi anger Pak Kades henteu nembungkeun sifat, lamun kuring sebagai kadesna bodoh, boloho, gelo rakyat kuring nu bakal bebelana, itulah kades anu boga sifat siliwangi, sili sengitan jeung rakyatna. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kakara Indonesia bisa karasa merdeka 17 tahun, maka keur ustad, keur kiai, keur ajengan palya budur bahadal bait, anterkeun manusia supaya daek ibadah. Keur camat, bupati, gubernur, kades, tugasna aladi at ambahumingju, gera bebaskeun laparna rakyat, bere kesejahteraan ke rakyat. Atau tugas TNI jeung polisi, wa amanahum min khauf, gera jaga rasa amanah ieu nagara. Nu tilu serangkai eta bersatu, Indonesia kuat moal pernah bisa kajajah deui. Lahirlah Wage Rudolf Supratman, maka nyiptakeun lagu Indonesia. Awas, hiduplah Indonesia Raya tu dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku tu dua, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu tu dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya tudua Indonesia Raya merdeka merdeka negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Ka Allah pek gunakeun keur ibadah maka syukuran keur para pahlawan mah doakeun maka pakades nyieun obade teh purah nyanyi itu rakyat haladir kumaha ceuk pakades untuk mengenang jasa para pahlawan mengheningkan cipta mulai kumaha ceuk obade dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja diribaan bendera merah nusa bangsa kau ku kenang wahai bunga putra bangsa harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Di dalamna ibu aya unsur bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Ternyata ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan. Bapak DKM ti khotat ka itu ka dieu hayang ngabangun masjid 2 tahun ge anggeus pa DKM nyieun masjid tapi anger ninggeusian mah nol. Berarti ngabangun masjid lebih babari katimbang ngeusian masjid. Bener Bu? Pangaosan ayeuna ge babari nana gerhana datangkeun jamaah sumpingkeun sound system hadirkeun ongkosan son ongkosan kuring ngaranna pangajian man eta mah sakadar cangkangna eta mah ngabangun badana mana atuh ngabangun jiwana. Bener nyieun jalan babari pakades asupkeun Muslembang hasil daripada musyawarah RT RW kades kadus asupkeun kana Muslembang tarik kaluhur maka lahirlah jalan di dieu aralus ngabangun jalan mah babari nu hese mah miara jalan rakyat ayeuna diajak gotong royong ge armungeun wayahna urang jomsih baheula mah breng sacongkrangna sapaculna ayeuna mah ceuk kades urang jomsih rakyat nemalan jogwe nu menang BLT wungkul. Berarti geus leungit sifat gotong royong. Bukan nama well. Sing sarehat sadayana, sing paranjang Yuswa, sing aragang milik, sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Bapak kades gedoakeun sing panjang yuswana. Bapak Ustad, Bapak Kiai nu aya di tempat sing berkah ilmuna, sing panjang yuswana, urang sadaya sing dikumpulkeun ku Allah jaga dina kumpul kalayan pinuh ku rahmat jeung pitulungna. Ebo sim kuring amit mundur amit mungkur sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur cemar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.